Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mangga kasadaya wargi-wargi anu kagungan murang kalih anu tos manjing yuswana lebet ka SD hiji Pasileuti parantos muka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. hiji Pasileuti ngadeg di tahun 1858. Visi SD Yayasan Atikan Sunda hiji Pasileuti nyaeta pancik agamana, nyunda budayana, luhung ilmu panemuna, leber wawanena, rancage gawena, tur asri lingkungan. Misi SD Yayasan Atikan Sunda hiji Pasileuti nyaeta nanjirkeun jeung ngamalkeun agama, ngalaksanakeun pendidikan nasional, ngasah kaparigelan ilmu jeung teknologi, ngaronjatkeun pangaweruh budaya Sunda. Strategi SD Yayasan Atikan Sunda hiji Pasileuti ngalaksanakeun atikan budaya Sunda, ngaronjatkeun kamampuan jeung pangaweruh, ngaronjatkeun sarana jeung prasarana, ngawangun gawe bareng jeung lembaga sejen. Yayasan Atikan Sunda Yas, prestasi kahiji budaya juara. Yayasan Atikan Sunda Yas, sekolah berbasis seni budaya. Yayasan Atikan Ciri Atikan Sunda pancik deket tur imeu.